Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran basa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna, urang bakal medar ngeunaan mandu acara. Sateu acana hideep kantos ngadangu istilah ngeunaan mandu acara atawa MC. Leres pisan, mandu acara atanapi nu ku urang kenal mah MC samodel Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Ramzy, Gilang Dirga, jeung liana. Tah nu sapertos kitu disebut pamandu acara. Supados hidup langkung ngartos deui, hayu urang pedar sasarengan. Mikawanoh panata acara. Panata acara disebut oge protokol, pangjejer atawa MC, Master of Ceremony. Dina basa Indonesia disebut pembawa acara. Panata acara teh miboga pancen pikeun ngatur jalana acara sangkan acara lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Tartib tur lancar. Kukituna mun urang jadi panata acara butuh keahlian jeung kaparigelan. Dina kagiatan sapopoe acara anu diatur ku panata acara teh diantarana nu kahiji rupa-rupa gempungan saperti rapat, sawala, ceramah, jeung sajabana. Anu kadua upacara, kaasup upacara bandera, upacara adat, upacara muka jeung nutup kagiatan, jeung sajabana. Upama hideep meunang pancen jadi panata acara, aya sawatara hal nu kudu diperhatikeun sangkan dina prakna bisa lancar. Anu kahiji, kudu nya apal kana acara nu rek dilaksanakeun. Anu kadua, kudu nyaho saha-sahana anu baris hadir dina eta acara. Anu katilu, kudu apal saha-saha nu baris biantara dina eta acara. Anu kaopat, kudu apal kana runtuyan acara sagemblengna. Anu kalima, kudu apal saha anu baris ngeusian atawa mingpin acara nu geus ditangtukeun. Pamungkas anu kagenep, kudu apal kana runtuyan acarana anu biasana geus disusun ku panitia. Dina ngajejeran acara oge aya padikana. Padika teh hartina aturan atawa tata cara ngalakukeun hiji kagiatan. Dina hiji kagiatan kudu direncanakeun heula runtuyan acara anu baris dilaksanakeun. Syarat-syarat jadi panata acara teh diantarana waruga atawa fisik anu prima. Nu kadua, batin atau psikisna teger tur kukuh. Anu katilu, paham kana etika jeung tata krama, sopan santun. Anu kaopat, boga pangaweruh jeung wawasan anu kaitung lega tur jembar. Anu kalima, adeg pangadeg anu ngayakinkeun tur bisa dipercaya. Anu kagenep, sorana kudu bedas tur bentes, lentong jeung wirahmana nu merenah. Anu katujuh, miboga kamampuh pikeun ngahirupkeun suasana. Aya oge fungsi susunan acara. Anu kahiji, acara nyusun kalayan rapih. Anu kadua, acara luyu jeung alokasi waktu. Anu katilu, ngagampilkeun koordinasi antara MC, panitia, jeung nu ngeusi acara. Supados hideep langkung ngartos, dangukeun contoh ieu. Mandu acara paturai tineung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa miwah ibu, hadirin sadayana hormateun simkuring. Langkung ti payun, sumangga urang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Sholawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadaya
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantena. Salajengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak miwah Ibu kali hadirin sadayana anu parantos kersa rurumpaheun kana ieu acara. Nyaeta acara paturai tineng sareng pangjurung dunga ka para siswa anu parantos lulus ti ieu sakola. Pamugi ieu acara teh aya ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumangga ieu acara urang buka sasarengan ku maoskeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin anu sami lenggah, dupi runtuyan acara dina ieu acara paturai tineng teh nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua maos ayat suci Al-Qur'an, anu katilu laporan pupuhu panata calagara, anu kaopat nembangkeun kawih tanah Sunda sareng sabilulungan, anu kalima aya biantara di antarana aya biantara pupuhu OSIS, biantara wawakil siswa kelas 8, biantara pupuhu dewan sekolah, pamungkas biantara ti kapala sakola. Acara anu kagenep upacara adat pangjurung Gesananjung, anu katujuh pintonan kasenian, anu kadalapan pamungkas atanapi dunga. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna. Nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku saderek Nur Hasanah sareng sari tilawahna ku saderek Asep Saepudin. Sumangga dihaturanan. Parantos kakuping ku urang sadayana galindengna ayat suci Al-Qur'an sareng sari tilawahna. Mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtayungan mantena. Amin. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara anu katilu nyaeta laporan ti pupuhu panata calagara anu bade didugikeun ku Bapa Nana Suryana. Sumangga Bapa Nana Suryana dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapa Nana Suryana. Urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta ngahaleungkeun kawih tanah Sunda diteraskeun kana sabilulungan anu bade dipidangkeun ku Rampak Sekar gabungan siswa kelas 7. Ka grup Rampak Sekar sumangga dihaturanan. Urang sadayana nembe parantos sami-sami ngupingkeun adu manisna soanten Rampak Sekar gabungan siswa kelas 7 dina kawih tanah Sunda sareng sabilulungan. Mugi-mugi bae janten pangjurung laku kanggo urang sadayana enggoning mika cinta ka lemah cai. Mangga ayeuna urang nincak kana acara salajengna nyaeta biantara. Biantara anu munggaran bade didugikeun ku saderek Zaki Salami Nurinsi minangka wawakil siswa kelas 7 sareng kelas 8 anu bade dikantunkeun ku raka-rakana. Kasaderek Zaki sumangga dihaturanan. Para wargi sadayana acara demi acara parantos kalakon. Ayeuna dongkap kana acara anu henteu kirang narik atina nyaeta hiburan. Eta acara teh bade dijejeran ku saderek Dean Wildan sareng saderek Wening Galih. Kakang Dean sareng Teh Wening sumangga dihaturanan ka panggung. Bapak miwah Ibu, hadirin sadayana hormateun simkuring. Emprak kanggo Kang Dean sareng Teh Wening. Wilujeng nyakseni. Para wargi sadayana, alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus banglus. Upami teh mah seueur kakiranganana sareng kirang nyugemakeun dina prak-prakanana. Atas nami panata calagara simkuring nedasi hapuntenna. Hatur nuhun kasadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara.
Hapunten upami parantos ngabarubahkeun. Sumangga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak? Dugi ka dieu ngartos. Eta mangrupi sakedik contoh anu tiasa dipidangkeun. Supados hidup langkung paham kana pedaran ngeunaan mandu acara, pek hidup kerjakeun pancen nu aya di layar. Cing ayeuna hidup ngadamel susunan acara pensi, tuluy praktekeun ku hidup, kalayan nganggo lentong jeung paroman anu hade, videokeun terus kintun ka guru hidup. Tah ayeuna hidup tos terang, naon mandu acara teh kedah kumaha saupamana urang ditunjuk janten pamandu acara. Pamugi ku ayana pedaran ieu tiasa nambihan elmu pangaweruh urang sadayana. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.